Jatake Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Ieu teh nyaeta urang teh sangat gejrag di teh ku alpukahna Papa Saiful Maksad nya tiasa patepang patepung lawung pamprok Jonghok sareng ti rombongan ua ti rombongan Giri Kencana saudara sekituha nyaeta wayang golek anu hiji-hijina di Banten, daerah Banten Selatan khususna mah tos hampir punah rupina ujang di urang mah di dieu mah nya di dieu mah mantap uak lamun lengkap daerah Priangan geus aya festival Padalangan mah aya festival Juru Kawih mah aya di Kabupaten Lebak. Nah kumaha ieu teh nu mata uak berusaha mempertahankan ngalestarikeun ieu seni Sunda khususna wayang golek umumna seni anu sanesna seperti topeng mudah-mudahan da ieu teh lain rek poya-poya hungkul nya cu ngiring bingah kalau janten putra atuh kalina tieta ka dulur-dulur ua anu aya di Serdang ujang aya di salik siteh horeng dulur hungkul di Serdang ge cu ai pancakak kitu geus pada ngajewang we tina tita ka dieu ka heula ka ditu heula upami di papai mau 3 moal beres ku 2 minggu ya mudah-mudahan sok sanaos teu katincak ku oge urang pada cager tur bager sing gerde sing arageung milih sing calageran sing panjang yuswa anu temahna urang tiasa patepung lawung pamprok Jonghok deui nya cu tah kitu atuh ka Bapak Jumri aya cenah aya sanes jumri ieu nah hila poho deui wa teh cu sok nya tak kadulur teh jarang panggih teh sok poho ngaranna kasuhri kitu tah atuh kalau sanes-sanesna ka Bapak kasepuhan hapunten teu tiasa nepangan heula kitu nya cu ya atuh kalina tieta ka aparatur pamarentah ti mimiti pupucuk pamimpin RT jeung RK na hansip haturan jeung tepang kitu jagoannya cu nah ada dewek teh keluar lah teh rada hangkeut gitu naon sababna loba nu harewos cenah hayang hiburan geus disiapkeun cenah leungeun arateur hayang nyawer si cepot kitu kadia gitu kakang silanja kemana si akang ini ayah panggil ayah akang nah eta kang gerong mereng tariku aduh obat lah aduh aya naon cenah euy dipanggil ku ayah saha nu ngalah tangkil di sahur anak puasana geus kaliwat pake sahur di gorohan atuh garo aya haratil mah pasosore eta jalan-jalan bebereukeun najan ieu nganggo kaca materi ben soca puni papaya nukitu teh lalaki mata garanya riben pinah kana tarang
sanes tukang bohong eta sanes tukang rebang sanes ka itu ka ieu ala nuhun saweranana pasosok jalan-jalan beberati macam iu rangkau kacamata sejauh ini berkira doakan Bumang Cemot Aduh, lain kieu. Apa tadi lagu dewe? Ku berhubung ningali ieu saweran loba. Juru kawin bantuan. Hayang diberi ku dewe. Kapan kitu akan dibagi dua? Geuning teh jauh dinasakan. Ya apa sami-sami periodi? Kapan berusaha? Lah ieu juru kawin usaha euy. Nya ngembangkeun bakat atuh. Haturan leujeung Jepang atuh jeung urang Banten ya. Di Bandung jauh-jauh. Mohon tebih-tebih di Bandung akang abdi teh nyemponan pangulap akang. Oh, Sadaya gaduh hajat. Nyata ngembangkeun bakat saur si ayah teh mah nya aya. Oh, tak itu. Bakat-bakat. Aduh. Aduh, ya. Lain dari kekawin Sunda bae mah ieu ada jenuh nya. Eta butuh makan ka dia keun we teh. Lain gitar dewe ke mana euy? Dewe ke gitar euy. Buat gitar. Heeh. Lah, Dewe lain dik teh resep pada dangdut eta teh. buat gitar di mana?
Pan artis kayak nyanyi dangdut sok disawer. Nya. Tidak aku dari oke. Tadi jaipongan sini Sunda disawer. Sawer. Kayak dangdut artis disawer. Dewek rek nyanyi dangdut atuh. Bisa gitu ngagitar. Dia kan dari kita tuh. Gitar jangan dah. Aduh. Kayak gitar dari sana. Wah kita teh ini resik kieu euy. Anu gimana Kang? Naon nganyu? Mana buka gitar di mana cenah? Gitar eta mah. Gitar gitu. Assalamualaikum. Ganeng cicing. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah para hadirin, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui Sendeta. Para hadirin, sesungguhnya lagu mendatang ini diilhami dengan sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang nurin insanu bima khuliq. Khuliqu mimma dafiq. Yakhruju min bainas sulbi wat tarami. Yang artinya dalam manusia memperhatikan dari apa dan dari mana manusia diciptakan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Aduh, cik kayak yuk non. Kang, tadi budak ceri. Dah. Budak ceri gitarna eueuh. Waduh hebat. Bukan cenarna euy. Bobok teuing gitar eta naon senarna. Tuhan. Cing sama. Ada lagu ini Pak. Kali ini kita berbicara tentang cinta, oke? Sebuah lagu yang berjudul Melodi Cinta. Musik. Ya. Ya.
aduh yang gitu deh Kayaknya saya bilang yang maunya tinggali. gimana aneh menurutnya oi oh ya gitu deh kagak lah nah gitu gitar aja oi nih aduh naon ya Kudu cembohongna. oh deting teuing deh kada kuat di barogot kapan cenah kudu kreatif artinya kreatif segala oke ya kan ini dah Kesedihan. jawab yuk yuk ya Kita kan beresan gerak pagi-pagi oh hayang naon cenah lain naon ka dieu Fahitamat Antoni am wadinil indah khairil Islam amin 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 Mantamatil bilkis kidom ila jandan Mantamatil bilkis kidom ila jandan ayah inal ayyukal Islam mujahimu baina anam iwa ula khairil anwar ya si tawaran gitu terus kan nama band kepret. di Arab Gunul Arab Ulu Arab Saudi Saingan. atuh da kamarikeun eta selebaran yang bener lagi nu apa izin euy Sami-sami. ampurannya tuh dia gak inget kena takbiran kamari Kumaha kita. takbiran jeung aki-aki aing pancik dewek teh nya gitu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd dijawab ku aki-aki di juru bari nunutan di juru masjid teh nunutan we keduaan dewek jeung aki-aki batur mahare batur mah parik nih kebaya dijawab ku aki-aki Allahu Akbar Allahu Akbar ku sabab bari nunutan ayo PS air renya teh irham ingat bagus tentungna dulu ya tadi dewek teh aya aki pangebonan kumaha ieu mah dongeng dongeng caritana aki pangebonan jeung ini pangebonan cicing di leuweung di teuleun di leuweung di mana di leuweung kitu masukna di jauh jeung batur boga hutang ka Haji Dede ya Haji Dede Bonteng badak sholat asar eta Ki Haji terek nagih hutang sabab aki-aki eta boga hutang teuing hutang nama tukana boga hutang nya gede di lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji cari mohon kumaha aya pan di hareupeun ieu mana teh aya amben aya sosompang ngan di berhubung di jerona teh aya embe keur anakan oh di jen kandang eta tempat diuk teh tah keur kitu teh eta Ki Haji teh nyingsatkeun samping
coba pugu mata sholat gek yuk dina amben sabot ngobrol gitu cenah ki cenah ieu hutang rek kiraha dibayar cenah Pak Kiai Pak Haji cenah tacan gaduh abdi mah kumaha abdi nyonkeun tempo we deui we cenah gitu teu bisa geus lila teuing cenah ieu sabot keur ngobrol gitu eta anak me teh ngolol keluar aya nu ngagayot beureun eta ge hareupeunana pan digenyol marukan anak mbak eta susu indungna eta mah barang nek nagika eta aki-aki teh geus pop cenah ngahulang lain ieu cenah amben ieu ranjang rek sabaraha dijualna ai kitu kunaon cenah Paji lain cenah da ku genah-genah teuing di diuganana cenah teh ya dihanap beureuh ge genyol beres digenyol ku anakna diganti ku indungna apan indungna mah ya huntuan meureun ai golonyol kuat teh moal tulus hai ni maliho moal tulus cenah ki bari lumpat bari ribu guru teh nya oh gitu zamannya itu mah dongeng mulai mau nih teteh duduk-duduk belekok we lain gitu tadi teh nu ngaherewas ka dewek aya keneh tarucing dongeng durung mending tarucingan we lah jeung dewek tarucing naon sok rek tidinya heula tidi heula sok tidinya heula tidi heula sweeten heula jadi mah naon boro bukakeun tar meunang mah ieu udah mah ditagihnya jadi tiuing heula anu mana sok lah dina naon milehan lamun anu eleh kumaha hadiahna lamun teu kateguh tarucing kuring ditenel sakali ada naon ditengelna kana mun-munan jadilah sok nanyakeun digalentor di kolomoh di ciuman disasar di ayap-ayap kapangi liangna genah kadengin cimpek timukeun begitu jawab keur naon sok timukeun oh si jorang gitu mah lain jorang pantat tarucingan sok teguh kumaha teh kumaha ieu teh kumaha digalentor di kolomo di ciuman disasar di ayap-ayap kapangi liangna genah kadengin cimpek dimukeun begitu jalma keur naon digalentor di kolomo di ciuman disasar di ayap-ayap kapangi liangna genah kadengina ieu ku genah kadengina dek mah euy ada udah jorang euy kira ka pajat kumaha cek seueur urang kali deui porno teh ujug-ujug porno sok teguh
taluk lah ini asin benar taluk sok naon jawabna nu nyuling oh nah nu nyuling pang disasar di ayam-ayam tapangih liangna genah kadengena di kolomo taliangna benar tak tapi punten kang lu dola maju kumaha karaosna lumayan euy mending ngeng cenah kana si Juli aduh ayeuna giliran dewek sok lah jadinya tak ayeuna tarucing dewek kadua nuti luhur gawe ungked nuti handap gawe nangan perembeta cimpek dimukeun nu kitu jalma kirna kacimu sieun kacimu mau nih teh moy gede kudu malah dok yo di luhur ungked-ungkedan jana perembenta aduh kebangu aduh nu ngarang aji duh punten ka sabab kategu berarti uing neungeuh deui nah di teh pan bieu kategu tarucing ti akang punten nok pan teu aya perjanjian eta mah sia nya ulug jelatok teh kai teu bisa kan pokona nu eleh hei ngos ya ya jete kabina-bina deui mending nganggap ka adi tere we ka teh nek kumaha kitu dek pada tarucing mah rumasya dek sakola oge teh nyaho ayeuna mas ngarah membangun atanapi ngarah jadi ilmu ieu pelajaran matematika mun matematika dewek masuk lah nyangekeun rek tambahan dewek marek raraban bisa lah hiji kali hiji dua kali hiji dua gitu berapakah pisang si Budi nya dua tuh punya pisang 5 teu bisa oh nice ya apaan si Budi teh boga pisang 5 nya dibenta ku si Iwan tilu berapakah pisang si Budi berarti sesana nya 2 deui atuh monyong kata bletrok benengel salah kan aduh sabarah sok tenakeun untuk apa aja 2 deui salah kan anu bener mah 5 nah Aisyah make 5 apa sidik dibikeun ka si Iwan dipentat ya keheula nu matak lamun aya pertanyaan teh perhatikeun heula baca heula kalimatna regepkeun apan tadi pisang si Budi mempunyai pisang 5 diminta sama si Iwan 3 ngangka beneran di dia si Budi jalan mana pelit
eta pisang anu dipentak teh teu dibikeun jadi kekeh di mama atuh paing mesin kablut buluan orang jangan ge moal mulai tungtungna oh dalam menit teguh kuda wek 5 pastinya dia ngajawab nanti kosong kasih iwana barahan dibikeun kabeh camuna mau tekadinya nya euy eta kita oge ya dia ieu da cenah urang kita kajian nu ngahareos ka dewek wah kaum cenah sageplakan mah kita ngahibur we gitu ka urang dieu nya jang anu bisa mah tong direcehkeun artosna da ieu dus diasup sok dah buah kaumnya hiburan oh gitu empet aduh ieu mah nyangakeun we ka bapa hajat ka ibu hajat sakulawargi oge ka dulur-dulur dewek moal ditataan hiji-hiji nya jang dikum we pokona mah kasadayana anu mika dede mika cinta kana seni Sunda ayo urang mendukung rojong ieu seni Sunda anu aya di Banten di Bandung jeung Sukabumi mah da geus di bawah lagi geus moyan gitu sok dah ayo
Beres sila duit. amuy Nahon nek. aing panyan aing teh rek nyapi maksudna mah kalaparang podongol jebrot teh nyipi ka jenol kieu tarang gua ujang Latihan nek makapai pun. Satu menang hadiah. coba teh si gareng mau naon deui Kenapa nek teh tahu? halu dibawa paingan inep masih lain neangan geuning da kieu we tawala kulit waru hanggandaru sinengul truk aduh hapunten bapak ya ieu si gareng ai sugan teh moal ka tutuluyan anu mata kilain teh sok kalau lajuanan nah naonan eta biasa we latihan bikin eta halu ka indung ilai gareng kulit waru hanggandaru sinengul atuh anjing teh ke aing macem-macem saha anu ka tukang koong ai Kang Cepot jeung Kang Tawala ka aing macem-macem mah pokona mah da di kitu tah ai amoy da naonan ilai Pingsan si akal eta keuna. Kang Cepot si goblok sugan teh nya pae udah Kang udah nggak Kamalan akutan hei. mereka mana gitu euy Pada kasero. Mereka lauk. sembah kapihatur Pak abdi gareng bade nyangakeun sembah pangapatos bade ditampi moal upami teh ditampi bade digadekeun ka tukang tenang ditarima ku dewek jang naonan ari lain atuh biasa Pak latihan Yang siap-siapanya untuk bila can udang kene. can udang kene bae si goblok Masih luka ini mana nama mah batu. ya itu sahan manggo payung beureum nyanak rantang tuh aduh lamaina beureum acukna beureum rambutna pirang waos nama tuh bodas aing nyanak naon eta dina rantangnya jang siga nama wuduk di jerona teh meni bahenol kitunya jang mual salah wuduk eta teh make kacang teh jawala ai kana kacang mah nya meni hariput tusan resep atuh kana kacang mah euy sok ya mau disumpah dewek mah kabehan resep kana kacang mah mau disumpah aduh aya anaknya ranoja amuy manggas lolobat teh kareureunya
Ilai wiru pulangin kitu jeung kitu bae kudu bisa ngabantu ka pamarittahan tina sagala widang pangwangunan ari sabab urang teh boga kawajiban ngabantu pamarintah dina waktu ayeuna. Jadi ilai teh ulah ukur kitu jeung kitu wae kudu aya simpatisanana ka pamarentah rek ningkatkeun tina bidang naon lamun dewek tina bidang pertanian Pak ilain da wala pamikuring mah tina bidang kesehatan maneh gareng lamun aing bidang keamanan dikasih garengnya tapi pikir si ada wala gareng senajan aya kesehatan senajan aya keamanan lamun eueuh bapak tani sareng nyatu di mana sok pikir tapi pikir deui ya sanajan aya patani sanajan aya keamanan tapi lamun gering eueuh kesehatan nek bisa macul kumaha coba sok da moal bisa macul atuh sanajan aya patani sanajan aya kesehatan tapi lamun teu aman moal bener patani parena dipaok batur mantri bidan anu rek kasaban daerah dibecit di jalan da teu aman nu mantap keamanan itu paling penting mah senajan aya keamanan oge sia gareng ada bisa ngarona kumaha lamun beuteung gugurubukan teh nyatu leuleus we nu aya moal bisa munak bedi lamun sia teh pertanian cik dewek mah kesehatan sanajan aya keamanan sanajan aya pertanian petani ge aya sehat mah rek kumaha macul kumaha keamanan oge mun gering mah moal bisa ngajaga keamanan motor dibawa batur ge pertanian kesehatan keamanan aji amboy memang bener ja kabeh oge ja tah ieu tandana ilai teh can bersatu halus kabeh oge jadi pertanian kesehatan jeung keamanan teh kudu bersatu ya mohon Pak itu teh meureun heueuh da kitu ai ada tabiat anak bapak mah kitu meureun tibaheula lagi nu mantak ilai sing hade di wakit ayeuna kahareunakeun ulah sok loba teh heureuy mohon Pak sumohon kulan Bapak oke lah itu siapa mau beda we di baturnya teuing da si gareng sanggeus gaul jeung si Mimit we tata kitu komo tadi si Dedek mah heuh barang nuju sawak imbal wacana sapratanipun resikom bayana lumampas sinareng Arjuna Panengah Pandawa Semar Kakang Semar amuin yang gening itu aya menak ka dieu aja gan bangga linggih bangga linggih bangga ulah kaget Kakang Semar ulah kaget Mar euy bangga agak dikit
kaget Kang Kakang Semarang Jangan semaka pihak turun diterima semaka pihak turagan diterima cepot tiap dikit tekul tekantun agan terima dawal tong kaget euy wayahna man sing sadar amuin geuning aya kasepuhan nya apal gene sumuhun apal pula heuk syukur Terus loba gogodan tapi lihat kedah kebat ku gogodan pulang hebat tapi kedah kebat gogogodan pulang hebat lekenan barinya ayah bebe nu bageun Ayah digindil dengan kalian pacuan larek arah aseng-aseng anu batin Ayah mono maksud di namogakan Camarita Curug Agung Negeri Bandung gamelan mah gamelan jeung wiakana Caca Harincau neneku nyapa nalun bapak hajat ibu hajat nada jembar hampuran kabingung temangi tungtung kasusah